sawana. Asa pajenjang. Nya. Itu puasa minggu lah. Jigana mah kitu. Haridang kieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kemana Pak Haji? Eta bare kamu sholat, bare tadarusan. Merangga di kantun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha teh ka Pak Haji dia? Pak Haji Epos? Kumaha eta? Sawen nya. Haji segala. Teh menang nginjeun di gana naon? Atos teh kadi tuh kadi eta teh. Kali dulu ya di mana? Eta we unggal dinten atuh. Aya we nu kamuninana teh. Kadi teh tekop-tekop sumping aya di tamu. Sumping deui. Seueur we jigana teh naon deui mun lair lagi. Cek urang mah ulah maksakeun. Haji ge digana mah nu utang eta teh. Aduh, Moal jauh. Ari istrina kumaha eta? Nya eta atuh karunya we makanan si ibuna. Tagihan aya teh. Apal ke putrana? Alis-alis teh ya. Sok mari. Kan kamari teh juara dina TV. Da alis mah narina ge saya pisan sakatana abdi mah. Nya, tapi lah paling na oge nyogok. Kagirina eta teh bisa juara teh. Oke. Nya, jam-jam deui we ka ditu ka dieu jigarana teh. Anu ka Jakarta mah ge 2 bus. Sok sabaraha teh eta kana bus. Hebat atunya. Ih, kayak ngambutan deui. Gimana deui atuh? Teh bus teh mahal eta teh. Nya, pasti na oge nambut teh ka ditu ka dieu. Cek urang mah nya. Gitu. Sampai apal deui abi ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mulih di mana Neng Alis? Langsung di rencangan Bu. Teu nari deui nih. Satu sauma liren heula tuh Bu. Alis, saur Bu Yoyo mah kamari juara kayak hiji teh. Kengeng nyogoknya. Lelos eta teh. Henteu Bu. Alis mah murni Bu. Geuning kamari anu ka Jakarta ge 2 bus. Sabaraha heuti mana deui meureunna keng nyambutnya. Henteu Ibu. Kenging ke Kempel weh. Alhamdulillah. Ke Kempel teh kenging 100 juta. Ya Ibu. Sasi saum teh tong seueur teuing nyarioskeun batur. Tuh, saur Pak Ustad oge. Dina saum ieu urang tiasa harusna kedahna leuwih seueur-seueur dina ngamal-amal anu sae. Di antawisna urang sok puasana, ibadahna, tadarusna, atuh dina aya paribasa urang saum sok aya ngabuburit. Nah, ibu sadayana ka deui ngabuburit teh nya, ulah sok ngabuburit pokok. Pas ngabuburit ngariung urang riung. Aya nu ngaliwat, aya nu ngaliwat dicarioskeun. Tah eta teh tekeng ge Bu. Eta tiasa kalebet kana suudon atawa oge tersebut kana gibah, berprasangka buruk, lebetna ke kana gibah. Bagi naon? Bagi dawuh Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Eta ayat Al-Hujurat negaskeun ibu sadayana yen gibah teh teu kengeng. Naon ari gibah teh? Gibah teh nyata nyarioskeun batur anu awalna tadi prasangka buruk aya rerencangan ngariung dicarioskeun ta prasangka buruk eta kanu kitu gibah. Di mana nalika eta gibah dicarioskeun anu dicarioskeunana matak nyeri hate. Gitu ibunya. Jadi pantak nyeri hate lamun ditepangkeun eta anu digibah nu digibahna heug ngamek nyeri hate. Ta eta teh sami sareng urang nuang daging mayit saudara nyalira. Tekeng naudzubillah min dzalik. Urang mudah-mudahan dina saumukoma ieu ibu nya sing ditebihkeun, sing dijauhkeun dina sagala barahaya, dina sagala perbuatan-perbuatan anu matak ngabatalkeun kana puasa. Nah itu teh gibah, tibah tiasa ngabatalkeun kana puasa. Magi gibah nyeroskeun perbuatan batur. Rek awon anu dilaksanakeun ku batur tapi kurang dicaritakeun, tapi nalika eta baturna matak nyeri hate, matak eta disebut gibah. Di kantun heula Bu ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nya wananya budak teh. Nya lain kumaha kieu Bu? Nya eta cek saha keur ngomongkeun batur urang. Nya wanan teh jeung make dalil ustad segala. Nya wanan pisan. Urang mah lain keur ngomongkeun batur pan. Kan urang mah keur ngabuburit.